Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ikilah iku pasal sawiji. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun ono sakidik, wa kasirun lan ono kang akeh. Al-qalilu utawi banyu kang kidik iku madun al-kulata ini ora ono banyu rongkula. Wal kasiru lan utawi ono banyu kang akeh iku kulatani rongkulah paaksaro maka hale luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu kang kidik iku yatanajasu narima mutanajis biwukuin najasati kalawan tumibani piro-piro najis bihi ing dalam ma'u. Wa illam yatagoyar lan sanajan ora barobah. Wal ma'ul kasirulan utawi banyu kang akeh iku layatan najasu ora narima mutanajis, ora dadi mutanajis illa ida tagoyaro angin tatkala barobah apa ta'muhu rasane ma'u au launuhu atawa rupane ma'u au rihuhu atawa ambene ma'u. Bismillah. Ieu pasal rek nyaritakeun nu aya kaitan jeung cai nu diango ku urang ngalaksanakeun ibadah wajib tenapi ibadah sunat. Lamun seug urang wudu atawa mandi atawa ngaleungitkeun najis eta teh yakin kudu ku cai anu mutlak. Nyaeta cai anu suci tur nyucikeun. Di dieu ku ulama dicaritakeun ieu cai teh kabagi kana dua bagian. Aya cai qalil artina saeutik, aya cai kasir artina loba. Cai saeutik nyaeta anu kurang tina 2 kulah. Ari cai anu loba nyaeta cai anu geus aya 2 kulah atawa leuwih ti 2 kulah. Maksudna kulah didinya teh naon? Nu dimaksud ku kulah didinya nyaeta buyung negeri hajar. Ari 2 kulah nyaeta kadar cai anu bisa ditampung dina wadah cai anu pasagi, anu panjangna lebarna jeung jerona teh sasiku saparapat, kurang leuwih 60 cm. Ukuran persegi, panjangna 60, lebarna 60, jerona 60, siku saparapat 60 cm. Tawa ukuran dina badan urang mah sasiku saparapat. Lamun diukur ku liter mah sarua jeung 216 liter cai. Eta teh ukuran 2 kulah. Diriwayatkeun ti Imam Abdullah bin Umar dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullataini bikila lihajaro lam yahmil khobasan." Di mana cai geus aya 2 kulah kalawan kulah negeri hajar, maka eta cai teh henteu narima najis. Riwayat Imam Baihaqi. Saur Imam Ibnu Jurayz, kami ningali kulah-kulah negeri hajar ari pek sakulahna teh laluasa dipake ngawadahan cai 2 gariba atawa 2 gariba leuwih saeutik tina gariba Hijaz. Ku Imam Syafi'i diitung anu saleuwihna tina 2 gariba dijieun 1/2 gariba karena ikhtiyat.
Jadi jumlah teh dua kulah teh 5 gariba Hijaz. Ari sagariba Hijaz teu leuwih ti 100 kati Baghdad. Jadi jumlah teh 500 kati Baghdad. Sarua jeung ukuran liter mah 216 liter. Ukuran cai loba. Nah ku ulama dibagi dua eta cai teh, aya cai qalil aya cai kasir. Al qalilu di mana ini cai nu saeutik eta al qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati. Ari cai anu saeutik teh narima mutanajis bakal jadi najis ketika katibaan najis. Wa ilam yatagoyar sanajan teu barobah eta cai teh nah rupana rasana jeung anginan teu barobah. Ai cai nu saeutik mah bakal jadi najis. Cai saeutik anu kurang tina 2 kulah teh eta jadi mutanajis di mana karagragan ku najis sanajan teu barobah. Karena berlandaskan dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khabasa. Di mana-mana cai geus aya 2 kulah maka eta cai teh teu narima najis. Dina hiji riwayat mah henteu najis. Dina hiji riwayat henteu narima najis, dina hiji riwayat deui henteu najis bahasan. Hadis riwayat Imam Abu Daud jeung anu sanesna jeung dihukuman sahih ku Imam Ibnu Huzaimah, Imam Hakim jeung Imam Ibnu Hibban. Saur Imam Nawawi ieu hadis teh hasan. Riwayatna riwayat Imam Ibnu Umar. Mafhum tina ieu hadis saenyana eta cai di mana can nepi kana 2 kulah maka eta cai teh narima tapak ku najis. Nah barobah atawa henteu caina. Wal ma'ul kasiru layatan najasu jeung ari cai anu loba teu jadi mutanajis ila tagoyaro ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Angin nalika barobah rasana, rupana jeung ambeuna. Ta ieu cai anu loba geus aya 2 kulah atawa leuwih eta teh teu jadi mutanajis kusabab kaeunteupan najis. Kajaba di mana barobah rasana atawa rupana atawa ambeuna. Sakumaha pituduh hadis anu tadi jeung diriwayatkeun ti Imam Ibnu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu taala anhu yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh innal ma'a la yutanajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Saenyana cai eta henteu dinajiskeun ku naon-naon kajaba perkara nu ngalindih kana ambeuna atawa kana rasana atawa kana rupana. Riwayat Imam Ibnu Majah. Saur Imam Nawawi ieu hadis teh dhaif kalawan tapak ari dhaifna dina akhirna nyaeta illa maghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Ari awal hadis nyata innal ma'ala yutanajjisuhu syai'un saenyana cai eta henteu dinajiskeun ku naon-naon. Eta hadis sahih tina riwayat Imam Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi ieu panambahna anu dianggap dhaif. Ulama geus ijma kana ngamalkeun hukumna. Saur Imam Ibnu Mundir geus ijma ulama yen cai saeutik jeung cai loba di mana karagragan ku najis tuluy eta najis ngarobahkeun kana rasana atawa rupana atawa ambeuna mangka eta teh cai hukumna najis. Kesimpulanana cai saeutik moal jadi najis kusabab katibaan najis. Cai saeutik mah bakal jadi najis lamun katibaan najis. Misalkeun katibaan tai cak-cak, katibaan tai berit gitu. Mun cai saemer katibaan tai berit jadi hukumna mutanajis. Cai loba henteu matak jadi najis lamun katibaan najis. Udah contoh cai
leuwih ti 2 kulah ukuran lebih dari 216 liter heg urang posisina kehampangan di dinya ketika ku urang dipakai wudu maka henteu jadi mutanajis eta cai. Lamun teu barobah rasa rupa jeung ambeuk kumaha atuh ieu mah barobah, rasana barobah, rupana barobah, ambeuna barobah. Rasana nu tadina tawar jadi pahit, rupana nu tadina bodas jadi hejo, ambeuna nu tadina biasa wae nepi ka akhirna nepi ka jadi bau hasem. Maka eta cai anu loba tia jadi mutanajis kusabab barobah rasa rupa jeung ambeuk. Wallahu a'lam bishawab.